Oh. Ucok kan yang diajar silat. Kainang geus tepi ka lembuna Bandung ka dieu. Tapi lewat ka dieu nya. Ya Ucok sing benernya diajar silat nya. Heeh, rega nya. Kan Ucok yang diajar oe silat. Ayeuna kumaha dianterkeun ka lembuna Bandung nya. Ke arajakan adi maneh nya. Itu mami dianterkeun. Hayu urang ka ditu urang ka Bandung. Kadet jalanna lalesang. Dek, ulah heureuy ah. Ieu urang beangan imah Bandung teh di mana nya? Ini jauh kieu nya, Cek. Mama, itu yang tahu masalah tuh di situ. Ayo. Awas, kade, ragak ya. Aduh. Kunaon cok kade atuh. Si Ucok lempang teh. Kalesang kade. Ya, urang mah sahola cok na ieu. Kade atuh, magang. Tuh, capek euy. Ya, siakan. Jang, Jang bener hayang silat, hayang bisa silat. Cek bener-bener mual. Benar. Oke, mama jauh-jauh jadi tuh padi yang nganterkeun Ujang ke Bandung. Nya ke bener-bener. Iti mana rek naon rek ka dieu ngajar ngaji. Ngajar ngaji we na ieu lah jeung si Ucok. Tapi imah mana tara ngaji. Bareng we jeung si Ucok na ieu nya jeung di Bandung nya. Emang Bandung bisa ngadar ngaji? Nya hitung-hitung mana iya we na iya jeung Bandung diajar ngaji jeung si Ucok kan yang diajar silat. Kayak orang nanyakeun ke Bandung mehna bisa ngajar ngaji teu gitu. Mama kayak itu bari nguruskan si Ucok sukan betah itu. Ucok emang yang diajar silat we emang yang jadi naon Ucok? Mah hayang silat ge hayang jadi panjak odong-odong. Oh, gening cita-cita teh tibang hayang jadi panjak odong-odong, Cok. Cita-cita mah loba, jadi polisi, jadi dokter, cita-cita yang jadi panjak odong-odong. Atuh Cok, ai Ucok keukeuh wae mah hayang silat wae mah urang tepikeun ka ditu atuh ka saung Bandung yuk, urang geureuy musim hujan manten, soalna geus burit yuk. Yuk. Gitu. Jalanan meuni jalur terang kieu nya pesawahan kieu nya teh. Sekade neng. Tuh aya si emak urang naroskeun heula ka si emak. Mi bade naroskeun bumina Bapak Hidem di paling mana nya? Oh, neng bade nanyakeun saung Bandung. Oh. Panginten nu pamit lepat tata neng paling ditutup jadi teras we jalan ka ditu lurus mungkin nya didinya susukan tah upami entos mentok disusukan teras mengkol aya galengan sakedik tah mungkin teras teh mengkol ngulon tah didinya aya dugi mungkin oge nya neng kitu ieu teh bade peryogi naon sih si Dede itu yang dia cenah yang bisa silat. Cenah cek atuh. Cenah cek batur Bandung bisa ieu teh jago silat nya. Saya upami kitu mah nya mangga wae teraskeun nya neng nya tuh itu tuh sok mangga. Itu yang ngalut nyungkeun kitu si Ujang geuning nya mun teh. Eta menegara ranteng kitu nya. Yang ngariring eta. Heuh teh ngana. Nya mi mohon mangga teraskeun nya neng nya dugi ka ieu ka pendak saungna nya. Pambiditan kudu we disiram ditanaukeun hujan mah hujan isuk hujan
Sore hujan kuat turun-urun. Pambibitan mah angger we garing keneh wae. Pangabong sawah di Tegal. Mani capek nau. Mun boga mesin pompa mah ngeunaheun oh da teu boga mesin pompa ieu lah. Hari cicing ieu tonggoh teh. Arese mun pambibitan kasaatan teh. Ya, injum kata tangga tuh kata tangga di lowong teh. Kalau di tonggo, karek beli mesinnya tuh boga duit di lowong teh. Oh, hidup di tonggo teh, hidup di lowong teh. Masih di Palemburan mau kos batu bisa unjam injum, bisa punta penta. Oh, minta memun sing onu merek. Minjem acan madumuk murun. Kadang kieu hirup aing teh di leuweung sorangan. Sini geus tinggal geus geus teu boga nini. Hirup teh sangsara. Kadang aing sok ingat zaman baheula. Ingat keur aing aya sini kene. Bagus sini teh nguruskeun aing teh moal manggih deui boga pamajikan siga kitu bagur nanya anak kasalaki saki aki-aki goreng patut ge baheula aya hanjakalna aing ku aing di tanyiraman ieu kita nau kobak di dieu kasaatan kita nau kobak keur nyanyian ieu tah nyanyian pambibitan garing wae aing teh kasiwer. Kadang sok aya budak anu baheula mah sok aya budak anu ka dieu hayang diajar silat sagala anu hayang diajar naon ka aing teh di leuweung teh kadang sok aya jelema anu ngentak ka aing teh mun tapi tah sagala ai anjing tek banget di leuweung aya we eta meunang informasi di mana aya aing di leuweung oh zaman canggih meureun batu mah nya aya we mun zaman ningali ngupload aing mun zaman ayeuna mah naon di zaman ini mah ditebok-tebok gitu cebok naon lah ngarti aing oh di leuweung karena gitu bukan naon di radio butut itu gablek eta jelema nyawe aing di leuweung katangge we aya aki-aki itu oh inget kasini sok sardi baheula ku aing sini di titah naon ieu kobak nyayan pambibitan di kolesen ka dieu cempung ka dieu di kerebok modar aing teu nyaho da aing keur ngajar budak aing harita aing diajar di teang ongko di teang ka imah anu hayang diajar silat dua kali mana ulah di teang sini nih gua dititipan itu sawah garing abah arek mangkat rumah kajon pokoknya tengke pun ini disiram kudu atuh sok siram di gua sewa burung pabuli teh jeung ieu baheula sini ini pabuli teh jeung ari kangkung katambah ieu loba tangkal gecang murun sigana mah kaburar bari ka tangkal gecang kadinya membos kadinya kabulit murun da aing teu nyaho aing katatang oteteng aing geus balik dari sini eueuh gitu kan aing bingung ka mana aing nyangan sini da aing inget sini dia teh ku aing teh tanya di kodokan ku aing Allah aing mani sedih kalau sini ini matana bea bibirna bea dicok-cokan ku keong sini ini nasib nanas bayana dicocok keong aduh cakapung hari inget kedingan ini mani ku goreng teh nasib mana teh buat saya dicocok keong pun kieu karasana sangsara ente hirup sorangan teh untung boga keneh incu ditinggalkeun ge ku bapak jeung indungna modal basa keur taun indungna ku salakina deui
titah nuar tangkal cau ngajual cau teu bisa nurun salah nuar batur manuar ti belah ditu namanya ti belah naonna kacat atuh nuar cau teh si nyai batur manuar cau teh di tukangna karaka harupna bae mah diharupna we ngadeluk katinggal ngatakku tangkal cau mana geus kolot teh kieu di batu wae salakina deui beureun rowas ngadenge pamajikan pae lupat burubugan nyelap deui maena oge katangkal eta cau gara-gara ngangkat cau itu kadugaun sorangan untung napae kaduaan katindihan tangkal cau aing hirup jadi ngeuli sorangan ngan ayeuna tinggal jeung si Incu doang eta aduh. Si Nyai di mana? Ayeuna teh si Nyai teh nya. Ayeuna di ganti orang tuaran ieu. Tuaran. Eta ieu tah. Buat geus jaraning ge ieu ge. Kalakai daun cau, kararas daun cau. Barari. Dok mintul deui. Tuh neng lagi geus katinggalian saungna itu sugan itu na bandeng teh Atau mama itu rek adi heula itu ya budak awewe ibu. jeung atuh diheula ka ditu tuh mama rek itu tuh geuning si abah nah itu tuh di kobak mama rek nanyakeun ka si abah sugan meh nanyahuan bandeng di mana nya Atunya jeung diheula nya jeung sok itu aya si abah urang ka dieu sampeurkeun Abah, si abah teh di goroan teh nyanyi wae meni bunga. Arek dieu bade naros bumina Bapak Hideung di mana Abah Hideung? Di mana? Itu mah teu aya oge. Teu aya ah. Itu mah tangkal cau Abah. Ini bener nah, rek naroskeun. Di mana? Abi di Karawang, di Mujiah. Mujiah. Di mana? Moal nyarahun itu perbatasan Bekasi. Dinya. Di ujung Berung. Jauh. Aya lembur ngana Mujiah. Mujiah. Ada lembur ngana Mujiah. Lembur mah yo. Lembur mah Tengas dengklok. Rawa gabus. Tais gabus. Oh, emang baik. Tahu. Mau pada naon kan? Nanda budak yang diajar silat cenah. Yang Belajar silat. yang jadi banyak odong-odong. Kenapa aya bae dong bisa ngajak silat? Kan ieu teh jauh nang teh mana teh? Ujung Berung nya aya bae dong. Kan budak teh bogaeun HP Abah. Jadi ningali di HP, dina Facebook. Mama cenah aya Abah Hideung nu jago silat teh. Ibu di samping teh pakekeun Bang Jem neng. Wah, emang orang sahana Abah. Abah ribet. Si Abah teh. Abah jujuruun sini nih, singgah sini nih. Emang sini nih ka mana? Nanti kecemplung. Oh, tika cemplung. Emang ditinggalkeun ka mana? Ajar silat. Oh, Abah teh berarti Abah Hideungnya. Abah teh Abah Hideung. Bukan kunaon yang diajar silat neng? Itu yang jadi tukang panjak odong-odong cenah Bah. Uluh. Dah. Si Ucok, anak uing lalaki. Si Ucok. Heeh. Orang Batak. Lain, ngaranna si Ucok. Neng orang Sunda, orang Batak. Nah, orang Sunda. Juga anak haramannya Ucok itu orang Sunda. Oh, si Ucok. Abi teh boga anak teh 4. Si Ucok, si Iti, si Aja, si Aji. Orang-orang bukan anak menggelopat. Heeh. Murah kene. Heeh. Barat tahun umur neng. 2 tahun. Jadi anak
Heeh. Sugan bukian. Yo, ayeuna teh kan bapana geus teu aya. Kemana? Maot. Maot. Heeh. Seperti abah modon. Ah, si Abah teh aya wae batur rek ngayekeun budak yang jago silat malah ngarayu. Tujuh lo ini. Oh, sekali tutup payun itu. Ya abah kenyusul kali itu. Saung abah mah itu tuh. Saung abah mah itu tuh. Ya aya incu abahnya. Heeh. Abah di dieu kagok kita nilasan. Barari, caun mah tetet we eta Oh, buru. caunhan eta Abah. Yuk, Heeh. itu abah teh da caun kan saturuy deui. Caunang cenah. Caunang. Caunang ka. Caunang. Teh nyaho si Neng teh. Duh, ini cabok ku abah yeuh. Oh, kali itu sok nanya. Abah ieu kau ku tah. Heeh atuh. Oh, nya yeuh. Ieu. Ari abah kuku baheula. Cok, itu yang Cina Bandung. Kurang kali itu yuk, saya ngobrol. Yuk. Salam. Mana yang Cina Bandungnya? Emang kenal. Iya dia kata sok dia. Sangkal gitu mas. Benar yang Cina Bandung? Emang kenal. Emang abah mana bisa ngajar silat? Bisa. Di kobak kalian tuh nah itu tuh anu keur ngobrol jeung mama urang. Bener itu. Oh, berarti orang bener. Emang kunaon? Itu tadi orang yang diajar silat. Atuh gak diajar jeung urang bareng-bareng. Nya orang ada ka ditu heulan atuh main sampai nangguan Bandung urang ka ditu heulan naik kala itu daun sampe. Atuh. Itu Neng tuh. Geus ngarumpul itu. Anak-anak Neng itu. Geus ngarumpul eta Nyampe dinya. heula. Bekal cabe Abah yeuh. Oh. Meni aralu sih. Apa bang kepalakan cabe eta. Hayang Neng cabe. Lada tuh, Bah. Apa mau ngapa tuh? Apa mau ngapa nih? Iya, apa mah? Dahar ngapa jaba-jaba udungan sangu. Main ngeletukan cabe. Apa Ih, mah? lada tuh Abah Abah. mah geus biasa. Tuh, ini aja masalah. Lada. Ada Heeh. pedas. Heeh. Sepedas cinta Abah kan Neng. Si Abah teh gombal dulu. Tuh si Neng geus sekarang polisi ngejang. Oh, yuk matanya mah dicaloiki yuk. Salim atuh jeung Abah, salim salaman. Yuk. Letik amat yuk udah. Eta bungsu, Bah. Bungsu. Heeh. Waduh. Murah kene. Eta nu anu Ieu nu panggedena Set. Yuk. teh. Oh, Abah. Ada naon yang sirat? Neng yang naon? Kayak ngaji. Hayang ngaji. Di mana? Di Abah. Abah bisa ngajar ngaji. Abah mah tuh bisa ngajar ngaji, Neng. Abah mah di lubung ngajarkeun teh pepelakan mah tuh. Melak cabe. Melak pare. Melak Kok mah lain dipelak Abah. tadi kumaha aku, Neng? Dipicin mah. Oh, pinter tuh. Ini si dong. Abah Ari si tuh. Parawan mah oh. Abah, bari kacai di mana? Kacai. Oh, Itu di tempat tadi Abah nyiram ieu pambibitan. Abah ge lamun dinya kage bae aku kayak yang kututut Tang. Oh, parabna. Kage parabna make Abah jeung sin Neng. hayang pipis dah. Gede teh tutut tas subur. Bung ge ah Abah geuleuh. ge lamun tas jadinya tas bocot. Saya nganggun tutut. Abi alawe cek-cekan kok cek. Dibuka tuh ke Abah. Oh, Naon? bukan teh kayak tutut. Kayak Abah. Si Abah teh. Oh, kali itu tuh. Nya, rek kitu heula nya Neng nya. Oh. Oh, Neng, anu hayang diajar silatna si Neng mah yang ngaji. Anu hayang ngajar silatna si jadi naon nih, jadi naon? Ajas. Ajas teh na ajas. Yuk, ngajar. Lain. Bisa ngajar. Lain. Itu ngaran Bang. Oh, ngaran ajar. Hari ieu nu gede sangarana Ucok. Batak. Ucok. Batak. Ucok. Ucok. Ucok.
Ngaran gue kan menyokos ngaran Batak ujang. Orang Karawang ngaran mani Ucok. Kita mata mani Holo. Terbuka bapaknya. Bapak ingin caloy. Kurang bapak. Sini cairan gubaknya, wabahnya, mamahnya menjadi bapak. Oh, nah, mama, dikawin ku abah. Yang diajar silat? Yang diajar silat? Bener? Diajar? Bener. Abah mah tuh bisa ngajar silat. Abah mah bisa oke tuh ngajarkan pepelakan. Tuh melak gedang, melak cabe. Tuhnya, tadi cik apa melak cabe. Tapi abah bisa seetik mengajarkan. Ayo diajar mah. Bisa nuturkeun anak. Bisa. Benar. Benar. Hayang naon diajar silat teh? Yang manjak odong-odong. Hayang manjak odong-odong. Heeh. Ulu. Diajar silat tiba hayang manjak odong-odong. Heeh. Dan hayang jadi artis. Bung. Gunain goreng tujuan teh hayang tiba hayang jadi banyak artis jangan jadi bintang film. Diajar ka ditu, ulah diajar ka abah silat. Banyak odong-odong mah gede gajina. Iya tau. Atuh gitu mah abah bawa diajar aja batu manjak odong-odong duluan abah murung. Lamun geus bisa manjak odong-odong teh keurnaon emang. Amun mama kawin, Ucok nu nanggung na. Ucok nu kawin nanggung mama. Itu. Oh. Kawin jeung abahnya. Abah mah goreng. Bukan. Kau cabal ku aing sia. Menyebut goreng kaki-kaki. Hayu sok urang diajarnya abah yuk. Yuk. Yuk tak kalian yuk. Abah oge geus lila. Tuh olahraga abah deh. Da di dieu mah musik olahraga. Abah sakalian sayang senam. Kudu abah ngaguruan incu abah heula nya. Ka ditu. Pak. Non, abah. Ka dieu baturan tah ajarkeun silat. Tujuh di abah diajar silat. Oh, tinggalikeun abah heula nya. Bener yang diajar silat. Bener. Bisa. Bisa. Jika yang bisa jadi tinggalikeun abah. Hot. Make bedog. Utong. Abah mah silat make bedog. Dilekeun. Hai. 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 Wah. Hai. Kemana yuk? Abah kemana? Kenapa kan yuk? Abah mau neraka kemarin. Ya. Cuk abah abah tuh biasa silat. Yang diajar silat. Ayo diajar ya abah. Tinggalikeun abah. Iya. Ucok yang diajar mah. Gua yang diajar ucok apa iya? Ucok. Hanya itu mah temen diajar emang. Ngaji buron. Neng ngaji. Tinggalikeun neng mah. Awal mah tinggalikeun. Ibu abah yang bareng ngiluan surat ongkos. Oh, ayo sok ayo. Sok tinggalikeun abah yuk bareng sok ngajajar tuh bang. Sok tinggalikeun. Kuda-kuda. Sapi-sapi. Sapi-sapi. Kekeboan. Oh, beringan gitu. Abah ngajarkeun lagi. Aduh, abah teh ari abah cek abah tas kuda-kuda. Tas kuda-kuda abah ingat. Tas sapi-sapi. Maksudnya kuda-kudanya sih lupa aku. Kuda-kudana het dipancep dengan ieu set. Dengan tarik set. Nah, nu ieu maju set. Tarik deui set. Maju deui set. Gitu. Si abah pinter abah. Oh, abah ngaran guru silat deh. Terus apa ya abah mah? Badoy mah. Kan ieu mah kerek papanasan. Oh, panasan geus poe. Lah aku papanasan mah tadi tanggal usarek magrib. Urang abah can salat asar. Yang dewe disambung lah. Nya, aya nama geus burit abah. Isukan aya kan perkenalan jeung abah. Isukan karek diajarna. Aya mah abah yang ngobrol jeung mamane. Nya,
Ada kan ngobrol jeung mama urang. Mamane kulis. Abah ketinggalan ini jadi jalan mamane tadi ge. Siga Nini, ingat kan Nini? Nini ge tahu lah Nini. Kos mama mane. Silo. Kulis Nini oge siga mama mane. Matak na abah tadi pepanggil ge buat kaget. Oh, siga teh sini nih bijil. Tante mama mane. Wah, tuh abah ngobrol ulang di mama mane. Besok lagi ieu nya. Aku dulu kali itu jam. Minyak geus bieu. Ayo sekali itu dong kali itu. Ayah wae di leuweung ge. Segala hayang diajar syarilat. Ayo wae. Menang info di mana mun eta mah. Oh, kemana anu modal kuat ke ieu tadi. Indung da barudak. Aya geuningan. Entos bah diajar silatna. Pemanasan. Tadi cenah yang kepanasan. Cak abah teh geus sore. Pemanasan meureun. Oh, cak abah teh geus magrib keesukan we deui. Da ini mah lain pepanasan, lain pemanasan. Geus magrib. Neng, Kedeung heula bah. Ieu aya naonan. Kumisna. oh aya naon? Nya mah diperhatian ka abah. Abah jujulueun siga Nini teh bener. Ilok sini nih sarua jeung urang. Bener. Si Nini teh siga Neng. Ulah gitu angkat bah ningalikeunana meni isin. Abah kok ini jatuh cinta. Si Abah teh. Mestinya abah karak manggil wanita. Sambil ditinggalkan ku si Nini teh. Oh. Bener. Neng. Modal lila teh jeung abah teh buat kecemplung ku igan Nini deui abah rek takan teh buru-buruna mah sirat. Melang teh mah. Beusi ngicok-cok tutut deui. Nya ulah tuh Abah ke anak pun sanu nguruskeun. Talesang na itu jalanna jadi Geus lalauna. burit atuh aya namanya. Keesukan deui Neng balik ke ngendong. Nyarek uya tuh Abah. Beusi sugan dek ngendong ke baturan abah ngan di sare abah geus didaun manturan sare. Embung Balik mah tuh geus burit poek manten. Keun baudak mah di dieu ku abah diuruskeun nya. Jadi abah bisa keprakan da abah diajarkeun tadi silat pemanasan doang tadi. bari saeut tah. Diajar teh hingga da abah mah dihareup urak teh tukang. Abah mah kan dihareup, abah mah mengajarkeun silat kan maratikeun dia bisa seug teh sabodo. Nu penting mah aing mah ngajarkeun doang. Atuh sina bisa ada tuh Abah jauh-jauh Tadi mah pemanasan isukan ya sina mah da kaya neng busing burit manteng ka ditu. Mana jauh. Ai di sore kita aya ojek teh nyabah di dieu teh. Gaya dinya tadi hareup tah aya tah. Aya ojek dihareup ge. Wah tuh suka ka ditu yuk. Abah lain ngusir. Pusing poek manten mana tebing gitu. Oh tuh. Abdi nitipnya itu anak abdi na ieu yang silat cenah. Ya besing baradeg mau omelan we. Nya. Iya gua abah diuruskeun. Nu penting mah abah mah bawakeun beas. Abah teh hari abah bawakeun beas. Jadi abah mah di dieu dulu tah. Abah mah geus tara kapang di minyak. Geus takarap kapang di nanti mislin. Naon dah? Ecin. Oh, nu kitu teh panggil. Abah mah dahar teh geus tara manggil pelem-pelem. Bojoan geus teh panggilan awe teh nu pelem. Dahar geus teh manggil pelem-pelem. Oh. Si Abah teh ka mana wae ngomong teh. Oh, abah mah kieu, abah mah sok teu betah mun aya ieu awe teh sok pacapku. Wah, tuh gara ka ditu gara uyah. Atuh nya rek izin heula ka budak di bali mana si budakna? Gara kada itu mah udah mah. Atuh nya Bah. Nya ieu. Assalamualaikum. Salam.